Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dimana bae linggihna wilujeng patepang di ngelangkungan Galura Carita channel YouTube sareng Kang Ajun dan dia Kang Ajun ti Kuningan sejam medar iki carita tanapi cecer anu judulna teh nyaeta Getih Seni. Ieu nyaritakeun lalakon salah sawios seniman Kuningan susna dina Padalangan eta dalang wayang golek dina tahun 1850-an anjeunna Bapak atanapi disebat Abah Aang Supena anu ayeuna di desa Dukuh Bada Kecamatan Cibingbin nu aya di Tapal Wates daerah Kabupaten Kuningan sareng Kabupaten Brebes Jawa Tengah nyaeta aya di Tapal Wates minangka daerah perbatasan. Anjeunna yuswana parantos 82 tahun ya pami memang nilik karena tangtungan Abah Aang kasebat parantos sepuh gitu ya. Yuswana parantos 82 tahun. Namun anjeunna masih kana sumanget dina ngokolakeun seni, dina ngajajaran seni susna ka generasi anyar. Nu kiwari nuju sumanget-sumangetna diajar neuleman bidang seni Sunda khususna di eta wewengkon. Eta wargi kanggo urang desa Dukuh Bada Kecamatan Cibingbin memang entos teu bideg deui ka Bapak Aang Supena tanapi sebatkeun Abah Aang Supena biasa oge disebatkeun salah sawios tokoh seni di eta desa saja bi eta oge aya tokoh seni nyaeta tokoh seni sintren biasa disebat oge ngelahna teh nya Abah Kabut menawi kapayuna Abah Kabut biasa kapedar namun dina dana dieu ka sejam medar geunaan lalakon kahirupan Abah Aang tuh anu diawit anjeunna ngokolakeun seni latihan seni duikeun ka ayeuna masih keneh ngeureuyeuh sok sanaos benten sareng anu kapungkur dilakonan ku anjeunna. Ya dina danget ieu Abah Aang teh memang kapungkurna tiasa disebatkeun salah sawios wayang golek nya kita wayang golek dalang anjeunna teh minangka salah saurang dalang anu kawentar dina mangsa harita tangtos nanya mun biasa disebutkeun kasohor kawentar atanapi terkenal tuh khususna di wewengkon Kabupaten Kuningan. Malah anjeunna teu saukur di Kuningan da memang sering oge manggung di luar daerah sapertosna Majalengka, Cirebon, oge sababaraha daerah di Kabupaten Brebes Jawa Tengah anu minangka Tapal Wates antawis provinsi Jawa Barat sang Jawa Tengah teh tadinya. Wargi di mana bae linggihna sajroning anjeunna manggung di sababaraha daerah rea luang jeung pangalaman tuhnya anu kalakonanku dirina eta mangrupakeun pangalaman pahit, pengalaman amis gitunya salila manggung anu nepikeun ka kiwari teu tiasa dipopohokeun ku anjeunna. Contohna bae sapertos kieu nya wargi di antawisna cenah baheula mah waktos Abah Aang sering manggung aya kendaraan sapertosna ayeuna janten upami seniman-seniman bade manggung teh tiasa oge disebatkeun manggul gamelan biasa nama di kunjalan gitunya ku anu hajatan biasa nama nuhun rombongan lempang tiasa mapai jalan satapak gitunya nuhun juga hiji lembur jalan satapak tiasa oge mapai sawah galengan kebun tegalan leuweung sareng sajabina gitunya uhun malahanan tiasa oge cenah mentas walungan gitunya duh kabayang tuh pamibari ieu enak goong ya kenang tuhnya anak gamelan mentas kana walungan palawur gitu abi ayeuna mah nya uhun kacaritakeun Abah Aang jeung dina hiji waktu itunya dina hiji waktu manehna ditawaran manggung ku mangna da kelulusan mah teh minangka dalang oge di desa Dukuh Bada mangna teh
memang di piwarang teh nyaeta nabeuh atanapi ngadalang nyumpunan panggulona saurang ajengan anu aya di wewengkon Ciamis. Kudu medar lalakon anu dipikahayang eta ku ajengan. Caritakeun duka naon judulna pamulutna di Bapak Ajengan atau di pangarsa ajengan waktu harita bade nganggap wayang. Nah sabab basa amengan punya ditawaran pikeun manggung ngawarkeun ka dalang sejenna teh anu sanggupkeun eta kanggo medar anu kah dipikahoyong ku ajengan teh aku baang mah dicumponan tuh eta di jumponan kanggo medar anu dipikahayang ku ajengan teh ya cenanya abah teh senanya lahan jumponan kahayang nu boga hajat medar lakon anu dipikahayangna nyaeta sanggeus beres manggung eta nu hajat katangin mah kusabab lakon anu dipedara teh luyu jeung kahayang anu boga hajat tuh kapunten gitu kapunten ku anu hajat kusabab biasa nyumpunan kahayang anu boga hajat. Di harita Abah Aang dikontrak ku mangna dikontrak tenenya pikun ngadalang di nu hajatan ya memang nu hajatan anak paling teu hiji itu fotos ayeuna kanya wayang golek nuju mojong hoel untuk manggung di hiji lembur, manggung di hiji daerah, manggung deui, enjingna deui, manggung deui. Nah, salian daerah khususnya di wewengkon Majalengka, Cirebon, Kuningan, jeung daerah-daerah anu sanesna. Nah, kacida cenah Abah Aang teh dina mangsa harita mah biasa oge disebatkeun manggung teh biasa ka daerah Hajagaluh, Leuwih Ngundi, daerah Majalengka, Pabedilan, Cirebon. Oge lamun manggung teh Abah Aang sok dibarengan jeung sinden kawentar diantarana dacan palakonan kitunya kusim kuring mah ibu juru kawinna di antawisna teh waktos harita tuh nyaeta Ibu Mimin Aminah tuh Mamah Mariamah jeung sinden-sinden kawentar seje. Nah itu aya di antarana teh si Layung tuh si Gagak, si Gartika, si Gereulung sareng anu sanes-sanesna dina waktos harita sinden-sinden wedalan harita seueur anu dipikeun gandung. Nah dina oge kanggo seueur mami ka gandung kana haleuang-haleuangna ibu juru kawih, ibu juru sinden buktosna di sababada hajatan dina sawer panganten dina sagala rupi itunya mohon panggung-panggung. Nah dina tahun 1883 wargi Abah Aang mimiti eureun ngadalang alasan mah memang geus kolot jeung capek teu kuat dila-dila diuk di panggung tuh malum tersepuh mah teh nya jadi cangkeng wargi. Nah parandena kitu lain ngandung harti manehna sagemlemna eureun dina dunya seni daki wari Abah Aang masih kena ilmu-ilmu dina widang seni anu kadada kaduga ku anjeunna tuh warginya diantawisna. Nah ilmu-ilmuna Abah Aang tuh dina soal seni nyaeta seperti wae atuh untuk kapungkur itunya kapungkur mah disebatkeun turun panggung unggah panggung gitu. Ayeuna mah kadang-kadang cenanya nabeuh waditra oge da saukur ngamangpaatkeun waktu luang nya minangka hiburan ngalatih generasi anu miboga minat sareng maka dina widang seni di daerahna tuh wargi. Kalian ti eta oge sok aya anu nyambat ka Abah Aang cenanya kanggo ngajurian pasanggiri kesenian tuh. Nah kitu nama pantes pengennya dina waktu-waktu ayeuna kalebet Abah Aang minangka anu parantos cek peribaos nama naon gitu ada hargunya gitu nya. Selain di anu kapungkur Abah Aang kapungkur yusmana tos 82 tahun enten tos liuk ku pangalaman ku pangawruhnya.
mati tak heran seueur anu nyambat gitu tanya kanggo acara-acara tuh terus ngajun gitu nya mun ngecebrak bae di dieu gitu nya mudah-mudahan YouTube na aya nu subscribe, aya nu like, aya nu komen, aya anu share tuh nya mudah-mudahan gitu seueur anu resepna tuh. Nah, bisa gigiran resep pasti ya anu resep wajar gitu nya. Da jalmi mah masing-masing pangaresep. Anu resep kana carita tuh. Resep kana bidang musik kana musik tuh. Pokoknya mangalah pilih ngalantras gitu teh nya mun pilih narajang alas senetnya caur Abah Aang mah tuh punten gitu tah maca ukur cek paripos nama ngesi gitu dan keretek hate keretek hatenya teh ilu biungna Abah Aang tuh memang kapumpuna turun panggung tuh yeuna naik panggung mungsa ukur panggungna panggung anu di daerah anjeunna ieu namanya mergito sepuh atau kabayang terus 82 tahun warginya dina ngalatih paling senang ngalatih pasanggiri kanggo pasanggiri maksudna ngajurian gitu sareng-sareng iklan. Nah memang gitunya dina widang boh dina widang padalangan boh dina pangawruh widang seni anu dipibanda ku Abah Aang teh henteu saukur nyaeta widang adalang wayang golek tuh itu leuwih ti kitu Abah Aang supena teh ngalah segala bisa ngerti mimiti nyaron ngarebab macapi mendang widang sejena asupkeun biung ugenya sareng sintren tuh sintren eta aya tokoh sintren didinya insyaallah kapayungnya sampeur tah sakur pangawruh wargi anu dipibandana diwariskeun ka generasi anyar ayeuna nyaeta tujuan nama sangkan kasenian tumuwuh di desa Dukuh Badag kapiara nya cek paripos nama teluntur kusum teu laas ku mangsa itunya aya kalana nya istilah nama tetep langgeng nanjeur ka payuna tuh tah teu dipungkir ku Abah Aang cenah disaprak anjeunna liren minangka dalang wayang golek tuh wayang golek duhikeun ka ayeuna di daerahna anjeunna teu acan mengalkan generasi dalang wayang golek kanggo di desa. Nah di desa Dukuh Badag duhikeun ka ayeuna teu acan aya generasi dalang wayang golek. Tapi Abah Aang tetep bungahnya sareng teu haribang kusabab kiwari rea dalang mucunghu ya pating mucunghu di daerah-daerah aya Entragan Anyar sababaraha daerah di antawisna aya khususna di wewengkon Kuningan Apingan Bapak Haji Jana ugenya tipe padi di Ragung Tonggo lesan kamari tos ngayakeun pagelaran wayang golek oke. Nya mimiti nama sananeuleman widang seni Sunda teh saukur resep lalajo saban aya panggung hiburan atawa tanggapan di anu hajatan ku ajeuna teu boleh di lalajoan. Dina resep lalajo jodoh hayang bisa nabeuh kamelanjeung ngadalang nya antuk ka guru ka dalang anu disebatkeun dalang moyan atanapi dalang kawentar dina mangsa harita nyaeta Abah Parta Suwanda salah saurang dalang moyan mangsa harita anu nganjek di Bandung bikin ke Bandung guru ngawayangna Abah Aang tuh nya. Nah dina pamadegan Abah Aang harita nya kantos naroskeun ka Abah Parta Suwanda teh cenah naroskeun teh kieu cenah ari anu disebat dalang teh cenah nya sameme nembrakeun kahayang itunya hayang ngadalang teh manjeunna nanyakeun harita upama dalang teh kedah aya turunan tuh taur Abah Parta Suwanda mah cenah henteu dan penting mah urang kudu jadi dalang nyata dalang mah kudu uyun ku pangawruh ya. Nah Abah Aang waktu ngobrol nirukeun ucapan atanapi cariosan Abah Parta Suwanda nyata
Leleman widang sena Sunda teh tina mimiti lalajo dugikeun ka guguru na ka saurang dalang. Tah cek Abah Aang harita dina waktu na leleman seni teh nyaeta ti tahun 1854 dugikeun ka ayeuna bayang tahun 1854 basa anjeunna nyupri ilmu di SR nyaeta SR teh disebutkeun sekolah rakyat. Harita teh gerusum pager betis di tahun 1855 basa manehna mimiti nyupri ilmu di SGB atanapi sekolah guru B yang ke Bandung nepungan dalang kasepuhan Abah Partaswanda pikeun guru ngadalang teh tuh tadi pernah dicarioskeun Abah naroskeun sampai minggu guru itu yang dalang mah saha bae ge nu penting mah tiasa kagungan pangawruh teu aya turunan ti luhur ti handap kitu tanya mohon janten itu aya patula patalina sareng hal sok sanaos aya gitunya seueur oge kituna anu teureum ti leluhurna dugikeun ka ngabangun hiji padalangan dugikeun ka mekarna mun eta salah sahijina tapi teu gumantung oge kitu seueur anu dalang-dalang dimekarkeun di paguron-paguron anu disebatkeun pujaran sareng anu sajabina. Nah wargi nya ti harita Abah Aang supena dibekelan pailmuan widang ngadalang ku Abah Partaswanda eta aya 3 taunna anjeunna guguru ngadalang di dalang Abah Partaswanda teh. Sanajan saukur ngamangpaatkeun waktu pre-sakola ngahajakeun indit ka Bandung nepungan dalang Partaswanda pikeun guguru ngadalang wayang golek. Sanggeus tampa panguruh di dalang Abah Aang milu manggung ngadatang cendenyet jeung uwana nu saurang dalang di desa Dukuh Badag tambah heula teh dusun Badag teh nyaeta aya 3 dalang kaasup Abah Aang sumpena. Nasebut dalang anu kakara manggung manehna teu nuntut kana hayang dibayar bisa milu ngadalang ge keur Abah Aang mah harita geus kacida bungahna tuh diajak manggung bunga gitu kudu kakara nah bunga gitu atau gitu ya biasa terkenal gitu tanya tah dina soal bayaran harita masana kumaha dibere nah nya sana dipasihan mangga teu dipasihan nyampereun kedah nya kedah gitu teh nya mun teu naon cenah saur Baang ada kemargi teh kakara teh hayang janten dalang lumawas harita mah masih kene atah ku pangalaman saukur tiasa nabeuh malah teu apal cenah kana kawih pirigan gamelan tuh waktu harita Pak Aang ngadalang duikeun ka teu apa kana pirigan juru kawih kumaha ieu lagu naon tuh tapi ku dikeureuh ku nikreuh ku latihan teras ku guru sareng Abah dalang janten Baang maksudna biasa janten dalang kasohor tuh duikeun ka ayeuna anjeunna masih keneh wariskeun ilmu panemu khususna dina widang seni teu nya satukangeun dunia seni tuh dunia ngadalang Abah Aang supena teh kungsi jadi guru nyaeta sanggeus tamat SR tahun 1855 nuluykeun sakola ka SGB sekolah guru B nu perenahna di Kecamatan Luragung taya kendaraan mobil cenah harita mah nya miang ka sakola teh leumpang jarakna puluhan kilometer tur nyorang tanjakan jeung pudunan lamun kiwari mah nyorang sababaraha daerah kecamatan eta Kecamatan Cibingbin tung maliwatan deui Kecamatan Cibeureum da Cimahi nepikeun ka Kecamatan Luragung da kapungkur mah desa tanapi Kecamatan Cibeureum teh tiasa kalebet wewengkon Kecamatan Cibingbin tuh mung saparantosna dimekarkeun janten Mandiri janten Kecamatan Cibeureum ayeuna tah kusabab jauh nya antuk nama jarang balik ka Dukuh Badag
ngadon nganjrek atau kos di Lulagung anjeuna keur nambah-nambah waragad sapopoe aba aang sok kuli atawa buburuh gawe ngobeng lauk terus hasil ngobeng teh sok lauk teh dijual da waragad atawa bekal ti kolot mah kacida dibates dapon bisa nyumpunan kabutuh sapopoe. Nah, ujung hingga senenya kanggo jajan harita mah abah aang teh kanggo dahar sadi dinten oge anjeunna teh kirang tuh bekal disepuh mah khusus kanggo neda sadi dinten nu matak abah aang mah dina anjeunna mah sok puasa saminggu kitu teh nya sangkan boga bekal teh kuat 2 minggunya puasa 2 minggu 2 bulan sabulan tuh enten kumargi hoyong mereketkeun anjeun gaduh bekal ngalaman puasa tuh puasa kumargi memang bekalna urit aya naon aduh mangga wargi urang teruskeun deui aya nya ti SGB milu bersamaan SPG arita sebenarnya itu sekolah pendidikan guru SPG satadi nama hayang nuluykeun ka SGA nyaeta sekolah guru A di Bandung da kaparangkeun tina jumlah 250 murid SGB anu kawengku 5 kelas aya 7 urangna diantaranya lulus kasempatan pikeun nuluykeun ka SGA nyaeta diantarana abah aang sumpena kalebet anjeunna kana tadi kriteria eta nya wargi dan nya kitu abah aang cenah kolot zaman harita mah beda pamadeganana jeung kolot-kolot ayeuna nu boga karep nyakolakeun budak mah nepikeun ka tingkat nu leuwih luhur nu jadi alasanna teh waragad keur nyakolakeun henteu kabedan katambah keur waragad sapopoena sadila sakola di Bandung kituna geus bisa kasawang lamun nuluykeun sakola ka SGA butuh waktu 3 tahun deui beda jeung SGB atawa milu persamaannya anu bisa tiasa disebutkeun milu persamaan tiasa oge diangkat jadi pagawe minangka guru SD ya antukna dina tahun 1858 milu persamaan SPG milu ikatan dinas jadi guru SD mimiti nama di singsieunan ku babaturanana cenah lamun geus tamat SPG geus tangtu baris ditempatkeun ka daerah-daerah anu kawas Sumatera atau daerah luar pulau sejenna tapi cek abah aang teu naon ditempatkeun di daerah nu jauh ge lumayan sebenarnya da ngandalkeun bae ti sepuh mah kapan kawates nya antukna milih ikatan dinasnya anjeunna teh waktu anjeunna ti kalebet oge salah sawios nyaeta kungsi jadi penilih kebudayaan teladan hiji tingkat Jawa Barat tahun 1888 tahun 1860 mimiti ngajar teh di SD Cibeureum anu kiwari perenahna di wewengkon Kecamatan Cibeureum. Nah, eta tadi sebatkeun baheula kaasup wewengkon Kecamatan Cibingbin. Dincak tahun 1861 pindah jadi guru SDN Cibingbin. Tahun 1862 jadi guru SDN Dukuh Badag. Dina tahun 1875 diangkat jadi kepala SD Cisaat. Tahun 1882 jadi kepala SD Dukuh Badag, Kecamatan Cibingbin. Tahun 1883 jadi penilik kebudayaan Kecamatan Cilimus. Tahun 1885 penilik kebudayaan Kecamatan Ciwaru. Genep tahun ti harita ngarangkep jadi penilik kebudayaan Kecamatan Cibingbin. Wargi sakitu bae lah itunya ngeunaan lalakon abah aang engke urang lincak lalakon saha itunya khususna anu malah mandar aya pieunteueun aya picontoeunana kitunya wargi tina lalakon kahirupan abah aang contohna sapertos tadi gitu teh nya mun ajeuna dugikeun ka hoyong teu kitu tiasa nabungkeun artos kana dikempelkeun terus anjeunna
utama nama duwikeun kadanget ieu sok sanos anjeunna yuswana parantos nya 82 tahun masih keneh anjeunna ilubiung dina widang seni. Mudah-mudahan Abah Aang atunya mohon sehat bah. Nyaeta kanggo istilahna nyemangetan para seniman khususna nu aya di wewengkon Kabupaten Kuningan bae dituna mah kung wae di mana bae linggihna. Mudah-mudahan semangat dina ngawangun seni budaya itunya seni sareng budaya daerah itu minangka hiji kawajiban itu kanggo urang salaku anu miboga nah kanggo tetep dipiara dimulai di dama-dama atuh Kang Ajun hapunten di seueur basa anu kirang merenah anu sifatna tangtos henteu sapagodo sareng wargi sadaya eta mah tina kaluputan Kang Ajun. Sakali deui bobo sapanon carang sapakan ngada cihampura anu katanda. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng kantun permios.